اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بآل بدر يا الله. Ari aqaidna iman eta aya 50 anu 50 dibagi dua. Hiji aqidah uluhiyah artina keyakinan bangsa kapangeranan. Dua aqidah nubuwiyah artina keyakinan bangsa kanabian. Ari aqidah uluhiyah eta dibagi 3 bagian. Hiji sifat anu wajib di Allah, 2 sifat anu mustahil di Allah, 3 sifat anu wenang di Allah. Ari sifat anu wajib di Allah eta aya 20. Ari sifat anu mustahil di Allah eta aya 20. Ari sifat anu wenang di Allah eta aya hiji. Jadi jumlah aqidah uluhiyah eta aya 40 hiji. Ari aqidah nubuwiyah eta dibagi 3 bagian. Hiji sifat anu wajib di para rasul, 2 sifat anu mustahil di para rasul, 3 sifat anu wenang. Ari sifat anu wajib di para rasul eta ayat 4. Ari sifat anu mustahil di para rasul eta ayat 4. Ari sifat anu wenang di para rasul aya hiji. Jadi jumlah aqidah nubuwiyah eta aya 8. Aqidah uluhiyah anu 40 hiji ditambah aqidah nubuwiyah anu 8 jadi jumlah aqaid iman eta aya 50. Ari perincian sifat anu wajib di Allah anu 20 eta ieu wujud aya qidam taya mimitina baqot aya tungtungna mukhalafah lil awaditsi beda jeung kabeh nu anyar qiyamu bi nafsihi jumanang kalawan datna teu butuh kana tempat teu butuh kana ngayakeun wahdaniyat banget sahiji datna banget hiji sifatna banget hiji damelna kudrat kawasa iradat karasa ilmun uninga ayati rub sama ngadangu basar ningali kalam ngandika qadiron anu kawasa muridan aliman anu uninga hayyan anu irub sami'an anu ngadangu basiran anu ningali mutakalliman anu ngandika. Ari perincian sifat anu mustahil di Allah anu 20 eta ieu Adam eueuh udus anyar pana ruksak masalah lilawadisi sarupa sareng nu anyar itiyaj butuh kana tempat butuh kana ngayakeun ta'adud bilangan da sifatna tawadamelna ajazun apas karohat teu karasa jalun bodo mautun maut somang amalalang buk khulsun pira ajizan anu apas karihan teu karasa jahilan anu bodoh mayitan abkama anu pira ari sifat anu wenang di Allah anu hiji nyaeta palukuli mungkinin au tarku andasna mida masa-basaban mungkin atawa tinggal. Ari ngaran mungkin nyaeta mana-mana perkara anu kati ayana sakapeung kati eueuna sakapeung contohna saperti ngadamel bumi jeung saeusina iman kupon ngarizkian jeung sajabana eta kabeh kati ayana sareng kati eueuna. Ari perincian sifat anu wajib di para rasul anu 4 sidik benar amanah percaya tabligh nepikeun petona pinter. Ari perincian sifat anu mustahil di para rasul anu 4 eta ieu kadib bohong khianat kitman nyebutkan bila da belat. Ari sifat anu wenang di para rasul anu hiji nyaeta aradul atasna pirang-pirang sifat kemanusiaan contohna saperti tuang alut anu arang ngajima ka istrina anu ala sareng teu damang anu teu matak ngurangan kana pangkat ka rasulan contohna saperti riat mulas para nasiris anapun anu matak ngurangan kana pangkat ka rasulan eta mustahil ka para rasul contohna saperti cara borok kasajeng edan budul rasul muhal kadatangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah buka kitabna Kang Iting. Sarealin ka Iting punya. Mang Yana ka Iting teh.
kemana deui batul tali geus sakian sakian pejuang berjamaah subuh deh. Orang ini tuh Kang Abdul pejuang subuh, pejuang berjamaah subuh. Hah? Ingin baju yang baju. Kok ingin baju. Kami lalu dang, jadi jam start di jam 3 udah gesudang. Minum kopi, buat lagi kopi. Oh kan orang diayakeun. Orang diayakeun kan. Adek moal. Ukur. Diayakeun. Kudu aya. Nulungan bener lalu ditulungan adek bener-bener mah. Adek kopi daratang. Tapi nya anu hudang jam 3 hudang. Ngapai kali mah but udang subuh geus aya nama but but cabut sin semua mah kok si Mas Santen lila ku ngodang subuh masjid bisa seminggu ge cukup pasantenanya itu kok si Mas Santennya bisa bila aku ngomong gitunya adek mah aduh kopi nah heula maneh mah Masya kudu dileuran heula ke kana daeknya tes as-sabi'u ari anu katujuna eta al-i'tidal bi ayyan tasiba tidak kurekan yang ancek ye si jama po iman barina anu nangtung bihaitsu tanalu kusak kita lu gue namanya ko iman barina anu nangtung asaminu ari anu kadalapana eta tumanina eta tumanina fi tumanina dina i'tidal fi tumanina dina i'tidal rukun salat nomor ke-7 sorogennya obatnya sorogen udah sorogen sing awas soroganana sing naon sing peka ceulina sing peka sing ingat nu pertama sing ingat sing hatena deui sing bersih amih naon napel kan ari pita rekaman pita kasetnya baheula makan make pitanya ayeuna ge make nomornya ayeuna mah ngarekam teh make naon mah memori bagus bersih itu tanyakan napel bagus teu naon ngaranna suarana teu gitulah. Begitu juga ketika orang sorogan awas cerina awaskeun kolbuna sing ingat naon anu disampaikan ku naon ngopatan ke urang teh langsung sing napal ulah hayo dijajal bae itu cukup sekali
Ke sana itu perlu proses. Perlu proses. Kudu ngebersihan awakna heula sing bersih urang para hakoknya. Eta manteu eta. Eta bersih naona makananana sing bersih, tetempuhanana sing bersih, didengeanana sing bersih. Kan jatuh bangun hayang kitu teh. Jatuh bangun. Nah, jenah lagu jatuh bangun teh kumaha mangga? Hah? Jatuh bangun lagu sagini, lagu dangdut bagaimana sagini? Aku bangun lagi. Nah, sedang ini mengejarmu apa di lagu naeung? Lain bangun tidur, eta mah bangun tidur bangun mah eta masa rada belah dieu. Eta mah bah ieu nya almarhum panon. Lain itu apa lu di saluannya? Hah? Sorokeun logatna. Katujuh i'tidal wa yastamilu ala fardhain, ya i'tidal teh ngurung kana dua kaparduan. Iji bi ayyan tasibako iman. Ari tidak tanya tanangtung ajeg ko iman barina nangtung. Ajeg barina nangtung. Ay yauda tegasna balik ya si wong because tidalika i'tidal. Because tidalika i'tidal. Balik nate kalawan boga tujuan. Kana i'tidal balik ka mana? Ilama kana perkara kana nu aya ye si jamalahi eta tepan dina ieu mah balik kana tingkah anu kitu netepan jama kana eta tingkah. Mana tingkahna minal hayati nyata tingkah qabla ruku'i same meh ruku. Balik kana tingkah same meh ruku eta ngaranna i'tidal. Kembali kepada posisi sebelum ruku. Kitu nyamangnya. Nama i'tidal itu adalah kembali kepada posisi sebelum ruku. Mingkiamin nyatana nangtung au qudina tawadiuk. Kalau sembayangnya sambil nangtung berdiri mah sambil berdiri maka sebelum rukunya itu kan berdiri ya. Sebelum ruku berdiri. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. I'tidal itu adalah kembali kepada berdiri. Ya, kan sebelum ruku berdiri dong. Kalau yang duduk di sembayangnya maka kembalinya ya ke duduk lagi. Terkecuali kalau ada kemampuan untuk berdiri. Kan ai salat nu kalesenya mang campur lah. Kan salat anu bari naon mah bari nang itu bari diuknya. Salat bari nangtung teu kaduga ujug-ujug ku tengah-tengah salatnya jadi teu kaduga naon? Tekaduga nangtung diuk bae nya diuk eta diuk oge geus teu kaduga jadi ujug-ujugnya sangigirkeun awakna baina bae nya ngigir teu kaduga nya ngigir ge kumaha nang karak dipikirkeun mangga nang karak kudu langsung naon muirnya tadina kan nangtung tuluy diuk monokanya tuluy nya ngigir geus ngigir kan kiblat ka bitunya misalkeun ngigir teu kaduganya ngigir teh golepak di maka kudu naon nang karak munya tapi kudu naon tadina kieu jadi kudu mirengeng ada hasil oge nya mah tah salat teh kitu kan ieu tadina keur diuk misalkeun keur diuk ruku na bari diuknya subhana rabbil azim wa bihamdi begitu ayak i'tidal ke asa kadugaina mah jag-jageung bari nangtung yang bari naon atuh bari nangtung kecuali lamun kitu ya. Jadi kembali ke posisi semula sebelum ruku ya. Lamun posisi samemena
diuknya kana diuk deui kecuali amun kaduga nangtung. Lamun posisi semulana nangtungnya tuh kana nangtung deui kecuali amun ujug-ujug teu bisa naon. Teu bisa nangtung. Jadi aya kecualian. Minal hain kiamin kun. Saungkanat parlu nyata mah salatna salat fardu awana pelana ta salat sunat sarua bae. Falau lam yaksidhu maka lamun tengah maksud dia si jama. Tengah maksud jama kana naon? Kana ruku tadi teh kudu boga tujuan kan. Naon? Itidalnya cengkat tina rukuna kudu dibarengan qasdu tujuan arek i'tidal kumaha lamun teu dibarengan ku qasdu i'tidal tujuan rek i'tidal gambaran kumaha bi an ropa korekan yen cengkat ye si jama mina ruku tina ruku faz'an karana kaget min syai'in tina hiji perkara keur anteng-anteng salat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tengah puting sasorangan nik oh no ta ke rukunya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka naon mending anu ngik kata naon langsung naon ta langsung cengkat wah tah langsung cengkat tah eta kan faz'an kaget tina ngaon tadi tina ngik-ngiknya atawa dibetahkeun ku ku batur atawa naon we lah nya kaget eta aya anjing ngogog atawa aya nyetel naon karbitnya kun tengah anteng-anteng itu tidak bulat tukang cengkat langsung eta ke ruku cengkat lain tujuan rek tidak tapi karena kaget tina sorak karbit lam yasihha maka eta nangtungna lamun ditulikeun tidak lah teu kaci kumaha tuh balik deui aya anak-anak kana naon kana ruku teu naon eta teu naon balik deui ka ruku tuluy cengkat tujuan tidak azani kudu dituju mang kudu aya tujuan mang harus ada tujuan yang pasti dong melangkah kemana saja jangan nutulkan suku nangan teh ramo suku inung suku bae nya sing jelas lah kumaha inung suku besok aya kana kitu nya ya mah kumaha inung suku ka mana ya nyawa kumaha inung suku we ya sing bener lempang azani utawi kaping done eta ieu fardu ruku fardu itilahnya fardu i'tidal aya dua hiji balik bari boga tujuan ruku kana posisi samemeh salah balik bari boga tujuan i'tidal kana posisi samemeh ruku kaduana layatu ladalika i'tidal ulah manjangkeun si jama kana eta i'tidal mah ulah panjang ting itu kebeneran cenah ulah kebeneran ulah panjang ting naon sabab li anna ruknun qasirun sabab i'tidal mah kasub kana ruknun qasir ruknun pendek fa in tawwala bisukutin aw bidzikrin ghair masyru'in batalat salatu lamun eta jama tawwala manjangkeun berarti tadi tah ngeunakna kieu mang alla yutawwila tawwala yutawwilu tatwilan farloha yufarlihu purihan tafrihan tawwala yutawwilu alla yutawwila fa in tawwala teu lamun manjangkeun itu si jama manjangkeun ngeui kudu kan tawwala teu bisa tawwala kan lamun tawala mah sulasi mujrad mah pasti ditukerkeun si naonna sauna kana naon mang kana alifnya sulasi mujrad mah tola ya tulu nya tola geus tol tol teh panjang panjang kesukaan para wedon itu panjang tola ya tulu
ieu ditulisna tulisanana aya to wau jeung naon jeung elam sing inget sing eling berarti sing naon sing pintar ieu nu maca kitabnya. Ketika tulisanana fa'in to wa la ya to wau elam berarti eta teh diasupkeun ka mana mang tadi sulasi mazid fi warna awal bab kedua nya Mang Abdul sulasi majid warna awal tilu bab akrama yukrimu paroha yuparihu qatala yuqat bab kedua teh paroha yupar iya ya asupkeun kadinya tawala yutawwilu ya dianggerkeun sanajan bina naon bina ajwabnya ya bina ajwab dianggerkeun ketika diasupkeun bab katilu fa in tawwala maka lamun lain panjang ayeuna mah tadi mah tola geus panjang naon dakaru Abdul tah ayeuna mah kieu mun tawwala mah fa in tawwala maka lamun manjangkeun saha Abdul Latif dakarahu ing dakarahu tawwala manjang naon make manjangkeunana di betotan banyak ngau papuburit papuburit di talian make tamang digantung nah jadi beda mana nanya aito lama panjang muntawala manjangkeun ai manjangkeun butuh kana naon butuh kana maf'ulnya saya jadi mutaaddi ayat tola ma binana naon lazimnya tola geus panjang naon ada karu dakar lazim teu butuh kana maf'ul geus jadi pagawean teh cicing bisa dipail pagawean panjang teh aya bisa pail di naon di dakar lamun tawala jadi mutaad di manana manjangkeun butuh kana naon maf'ul geus manjangkeun sa Abdul Latif manjangkeun naon jadi tibana pagawean aya mutaadi teh nya aya ngaran mutaadi teh si pagawean lewat ti pail menuju maf'ul jadi tibana panjang teh di saha di maf'ul lain Abdul Latif nu panjangna teh tapi sa tah eta na fa in tawala ai jutkan mah teh bisa dipanjangkeun pangge dibeberkeun fa in tawala maka manjangkeun isi jama tos bisukutin kal kurepe au bidikrin atawa kudikir manjangkeun naon maksudna manjangkeun tidak manjangkeun aku naon kurepeh we lila atawa dipanjangkeun make zikir tapi zikirna goili masyru'in zikir anu teu digelarkeun ku syara batolat maka batal naon salatu salatna ieu si jalma ulah manjangkeun gitu nepi ka ngaluwihan zikir masyru' zikir nu digelarkeun teh naon dina tidak Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du ukuran panjangna ulah nepi ka kanyat maca Fatihah kitu kan nya lamun di nangtungi tidak repeh eta si neng repeh bae tidak nya ngalamun bukan ngalamunkeun HP ka ngalamunkeun naonnya nepi ka kanyat maca tu Fatihah maka batal salatna atawa dieusian ku dikeun ngan dikeunna gueur masyru' anu teu digelarkeun ku syara maca naon subhanallah bihamdi subhanallahil azim tahlil kalakat tahli atau kalakam babacaan sajen alhamdulillah teu digelarkeun ku syara eta makanya kali tidak nepi ka kanyat maca Fatihah maka batal salatna manjangkeun rukun qasir teu meunang kumaha lamun manjangkeunana ku zikir masyru' zikir nu digelarkeun ku syara kakunutin sapertikeun kunut eta mah silakan kunut dina naon na subuh atawa dina lohor asar magrib bisa kitu lohor asar magrib bisa dikunutan bisa karena kunut nanggar
nazilahnya ketika datang balai, ketika datang naon gitu musibah, maka kunut. Atau ketika orang-orang muslimin sahabat-sahabat orang anu di mana bae ayana diserang ku kafir harobi, kafir naon tah ku kafir harobi, urang ngadoakeun mereka pek eta ditambahan ku kunut dina naon lohor asar maghrib isya subuh. Jadi moal isin beunang kang iting eta cenah duhana make kunut kitu lain duha saeta subuh nya subuh jam 8 gitu. Jadi bukan boga alasan mane subuh teh jam 8 kehe subuh aing duha bebelai ya duha make kunut da meunang kina ambil tas ngaji itu kunut naon kunut nazilah kade nyampe kade silakan ya Allah gitu aman ke Indonesia gitu kan bisa roleh di Indonesia bikin masru atau bikin masru teh cara salat tasbihnya. Salat tasbih kan ilah. Tasbih dina setiap ruku intidana sujudna kan seberapa kali 10 kali 10 kali eta kan nilai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar anu urang tara teh anya. Hese dari lambung tuh. Bacangkeut teh. Berjamaah guys, berjamaah mang da eueuh sabaraha urang eueuh da ka mana. Kun nganterkeun unggul bilanya masalah. Eleh ngalalekeun berjamaah mesti lagi. Eta geus kitunya. Anak Adam sia teh paraeh. Bayin tawala batolat kata salatnya. Amma tatilu bidikrin masyru'in ka kunut nawi fala tabtulu bihi. Bayut labu tatwilul kunut balikta kunut mah sunat dipanjangkeun. Sunat dipanjangkeun. Panjangkeun bisa cara kunut di mana? Kunut di Arab banyak model di Arab bener kan kunut setengah jamnya hampir sajam itu kan wah dibayar ke salat di Arab menyemuana kuatin banyak tapi beda cenanya jadi kuat Mang Abdul jadi kuat jadi segar di segitu ya bat jang jama-jama anu diberi asyik rasa rindu jama anu diberi rindu mah anggarnya tekuatannya anu diberi rasa rindu menjadi kuat insyaallah kuatun nangtung tarawih berjam-jam ogenan kunut anu setengah jam bakana bakal kuat justru indah nya katambah ku indah ngupingkeun suara naonna suara Imam Harum na gitu cenah orang di mana ini tangge kali itu nya di dieu bae di imah bae teu kaduga karam nya di imah bae sing bikin seindah-indah seindah-indahna datangkeun perasaan indah nya datangkeun perasaan indah eta teu bisa Sawal kanjeng Rasul tatwitul kunut panjangna kunut eta yukhaffifu sakaratil maut. Tul kunut yukhaffifu sakaratil maut. Panjangna kunut eta teh matak ngaringankeun kana sakaratil maut. Matak si para ranjang mi babari mautnya. Naudzubillah kudu hese naon hese maut. Asaminu tawi kaping sabarana 8 sabarana. Gangsa apa kodi siji loro telu papat mama 6 7 8 ta songo non itu nih songo non tuna 10 teh nah podium zaminu atumanina dinahin tidak bikor di subhanallah sautikna tumanina syukuran maca subhanallah ngan sunat datangkan
Dikir anu kawali dina tidak naon. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tadi dia mah beda kan. Cuma tabo di dia mah beda lapana tingali wa akmalu ta ayati bima waradapi. Kasampurnaan tidak teh tidaknya itu manina. Kasampurnaan tu manina. Datangkeun zikir anu kawari dina tidaknya eta Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Eta tambahan ku naon Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katiran thayyiban mubarakan fi. Eta ditambahan sakitu teu naon-naon. Bahasa kurang mana Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min biasa osok kita okenan. Lobana manutaranya ora repeu Rabbana Allahu akbar itu jadi Rabbana disuruh dikanya naon karena sujud. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Eta babacaan tidak wallahu a'lam bishawab. Warifki sarang rifki warifku jadi punya ada busobah pada bu aitin malu warifku sarang rifkun rifkun teh welas azih fi bil muta'allimi ka jama anu diajar ngaji bil muta'allimi ka jama anu diajar ngaji tata krama seorang alim kudu rifkun rifki teh welas nyahan kanu ngaji ya kudu karunyaan kanu ngaji bisa ya karunyaan ulah naon manal ulah barangasan tenang saja aya kan tetenya hesetnya rupa-rupa lumayan kan cara boga budaknya emangnya boga budak hiji oge lah meni geus sunal madak loba nu tatanya Pak sakola lebet teu apa sakola lebet teu balas ku sunal di imah balas ku sunal di imah gitu Pak ira lebet sakola ketika libur Pak ira lebet sakola geus sunal di imah boy ini ke sakola juga naik cager datang ke sakola teh wah jadi naon dibikin onar jadi pamimpinna jadi naon provokatorna oh jadi seberapa puluhnya 20 onar kabeh gitu kan eta teh lumayan ajang naon sport jantung yang sport jantung saat di pengajian ge sarua gitu sport jantung lumayan sport jantung aya nu nge-SB aya nu ngobrol bae aya nu ngagosip bae nya rupa-rupa eta teh kurang-kurang nama kan hayang naon hayang boleh dogun mic-nya tah kudu rifki tenang saja subur-suburnya rifki muta'alim mantah ulas aslinya diantepkeun bae antepkeun bae ngan aya nu perlu ditambrenya lupa kan si eta mah teu meunang diantepkeun bae kudu cara rada ieu da rada di naon panasan meusan eta mah sesuai atas kitu naon ge teh atas lain ilapat naon ilapat teh nya saya kahayang guruna eta mah nya kahayang guruna teu sembarangan kudu rifkun nyahan cenah geuning ayat Al-Qur'an fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidul qalbi lang faddu min haulik kitu kan nya mun ma anjeun wallahu alam bi muradih lamun ma anjeun fadon basangka ghalidul qalbi keras
keras hati kaupan ya wah yang nunutan boleh dong kunaon ku pamupus atau ku pulpen atau ku lang padumin awalik pasti kaum bakal mabur ti sakuringan maneh Muhammad tak nyalampeun hendak nyalampeun kudu usapan atuh kabehnya sok bos sing tenang ya diberi simut bahkan banyak diberi simut diberi kasut segala rupa anu resep bae keun ngajina resep bae ngagosip punya diberi HP jang kamera bikin TikTok ya TikTokan banyak mangga cenah ieu HP-na kanggo TikTokan ujung ngaos aduh masyaallah dah eta kitu lipun dia wa ta'anni wallahu a'lam bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillah.